Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendak sareng Abah Cio nya. Abah Cio biasa kangge kawargi sadayana wilujeng wayah kieu urang ngadongeng deui. Ngadongeng nyata dongeng ala kadarna. Dongeng ala kadarna pokona mah. Dongeng ala kadarna anu bade dihaturkeun ku Abah Cio. Sok tong mana-mana urang sami-sami dangukeun ieu dongeng dugi ka rengse. Nah, wilujeng ngadangukeun. Dongeng Sunda dina judulna nyaeta Rahasia Kantor. Di hiji lembur cicing seorang salaki ngaranna Asep jeung pamajikanna ngaranna Nining. Maranehna geus rumah tangga geus lila geus sabaraha taun jeung dipikawanoh ku tatangga minangka kulawarga anu harmonis. Unggal isuk Asep indit ka kantor nu aya di kota. Di kantor eta aya babaturan awewe ngaranna Rina. Mimiti nama hubungan maranehna ukur sasama pagawe. Tapi lila-lila Asep jadi remen ngobrol, ngopi bebarengan, malah sok silih kirim pesen nepi ka peuting. Tah Nining mimiti ngarasa aya anu beda ti salakina cenah. Asep jadi sering nyumputkeun telepon selulerna sarta lamun ditanya sok ngajawab pondok pisan. Tah, kunaon ayeuna mah sok sibuk eta ku HP wae, HP deui. Ceuk Nining ka Asep. Ieu mah urusan pagawean atuh, Ning. Jawab Asep bari seuri maksa. Sanajan kitu, Nining teu langsung nuduh manehna ngan ukur nitenan perubahan salakina. Dina hiji poe, Asep poho mawa telepon seluler nalika mandi. Teu kahaja aya bewara pesen asup dina layar katingali ngaranna Rina jeung eusina. Hatur nuhun kanggo waktos kamari, mugia urang tiasa pendak deui. Hate Nining langsung teu tenang, manehna sedih jeung bingung. Sanggeus sabaraha poe, Nining mutuskeun ngobrol langsung jeung salakina. Tah, jujur ka abdi, saha sabenerna Rina? Ceuk Nining bari nahan cimata. Asep ngahuleng lila tungtungna manehna ngaku yen salila ieu geus deukeut jeung Rina. Nepi ka hubungan eta teh ngalakungan wates sasama babaturan kantor. Abdi salah mah, abdi hilap karena kepercayaan anu paratos dipasihan ku mama. Ceuk Asep kalawan rasa hanjakal. Nining kecida nyeri hatena, tapi manehna oge sadar yen amarah moal langsung ngarengsekeun masalah.
Sanggeus sawatara waktu pikeun nenangkeun pikiran, maranehna sapupikeun ngobrol sacara jujur jeung neangan jalan kaluar. Asep mutuskeun ngeureungkeun hubungan anu teu pantes jeung Rina, manehna oge usaha mulangkeun deui kapercayaan pamajikanana ku lampah nyata, lain ngan ukur ku omongan. Ti tadina Asep diajar yen sakali kepercayaan ruksak, hese pisan mikeun ngabangun deui. Sedengkeun Nining diajar yen kajujuran penting pisan dina rumah tangga. Matak oge nya kita kitu eta teh pelajaran jang urang. Omat ulah nganyeri jalma anu nyaah ka urang ku cara nyumputkeun hubungan anu teu pantes dina rumah tangga. Kajujuran, kasatiaan, jeung silih kepercayaan mangrupa pondasi anu kudu dijaga lamun aya masalah leuwih hade dibahas secara jujur tibatan nyumputkeun hal-hal anu naon cobi anu matak cilaka sakitu wae artinya mohon dongengna nyaeta cariosna dina judul rahasia kantor. Matak oge tong loba rahasia, tong boga-boga rahasia. Atos urang sakitu wae nya dongengna. Tah wargi sakitu wae nya Abah Cio, dongeng anu singkat, dongeng ala kadarna ti Abah Cio. Urang sami-sami ambil hikmahna, ambil anu saena, sanes ambil anu saena canak anu saena urang leungitkeun anu awonna. Abah Cio ngaturkeun nuhun mugi ieu janten hiburan oge janten pelajaran keur urang sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.